Kurangnya nyangga satu kuarek ditambahan ya 100.000 bagi 2 nya. Nyangga satu hari arembung mah dawa ke boga duit ngan sakir-kirna ieu teh. Halo, emang dewek tuh asap musola? Hehehe, maneh mari gede ambek kitu euy. Bubu euy, urang teh keur parusing. Oh, minum obat atuh hari pusing mah, Lur. Ye, sia mah lain pusing karena jangar nya. Ini pusing karena kebutuhan. Oh, hari kitu mah sarua atuh Lur, da keur usum. Naon nu keur usum teh? Nya kasusah, ayeuna teh da keur zaman susah. Boa edan sia mah. Masa kasusah musiman? A few moments later. Ye, reng teh lanjut ka mana? Aing ge yang ngarokok heula. Gawe itu pemajikan ngajak mereka. A few moments later. Daripada parusing kieu mah, mau minjem duit bebe kasih adul. Si aduna boga duit moal. Nya acakan wae usaha. Ya wae lah. Eta mah bantu. Nya acakan wae irikan di mana, Be? Ya hayu atuh lah. Hayu atuh. Ayo nyokot motor soalnya kayak mana? Nya sok ae. Jauh soalnya. 5 minutes later. Kurang naiknya. Salah umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul. Wih, Iya, ya perlu. ya perlu satu aja. Ya tuh sob aja, Rok. A few moments later. Lain terus di marana euy, siga paranganten anyar bae marane. Gus, gua edan. Dan Deukeun normal kene, resep kene ka awewe. kabog urang ge aya di imah. Dikira dewek geus teu buki gunung kembar. Ada. Aing resep kene Gunung Kembar mah. Beuki anjing ge. Lain maksud maneh ka dieu aya naon? Urang kayak pinjam duit. Nyem duit. Nya. Jeung si kuple dua kan. Ya duit sabaraha? Sabaraha mah? Mas 500. Nya 500 saya teh. 500. Ini loba teuing. 250 ewang. Bagi dua. Nah, eta tuh dewek ge. Keur loba susah. Sarua jiga maneh. Malahan urang ek liburan ka Bali, kalah di cancel ku dewek. Nya pusing euy ka sadi teh. Bikino atuh ka bikino njem duit. Nya coba wae lah ka ditu. Bikino. Aing bikinona ge eueuh ke keluar kota. Anjir, gaya teh. Nya atuh kitu aya batur mah. Jalan-jalan bae nya. Ka satu kieu urang. Ulah tinggal. Ayo mah. Balik bae. Balik bae. Kene balik bae tuh nya eueuh mah lah. Nya geus satu kali tuh. Nya balik atuh Lur. Komantek ijem ka nyaneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang balik dulu ya. Atuh hampura yang dikeun Oh, mana. ayo Oi. nah. Hati-hati wae lah di jalan. Ya. Ngumbara nuka emut Mekarsari tembongkeun ajen urang Mekarsari akuan sumeah tur amis
edan sih mah. Kira aku ya dompet. Godegan. Cokot lah, cokot. Lumayan. Jamai itu. Buru-buru cing aja mah. Kira-kira misalnya karunya ye pasti nembogana neangan. Dah paling oge dompet ibu-ibu nu rek ka pasar. Kira aku dompet ibu-ibu kos kieu jigana nu lalaki ieu mah. Iya sih. Tapi coba belah buka belah. Nya coba dibukanya. Sugar gaya duitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kan depan nih. Emak nu satu. Coba buka. Rese tah. Bapak Aceng. Aceng tah aya alamatna geus kebe urang teangan lah. Teangannya nanyakeun di warung-warung. Hayulah bawa asukeun dewe asukeun. Duitna. Cokot ka dieu. Ulah atuh karunya. Nyatulah oh. Ayo nanyakeun Bu. Nangan alamat ieu. Ayo. Ya hayu atuh. Urang dekat nangan alamatnya dah. Nya tuh ayo. Nanyakeun ka urang warungnya. A few moments later. Alamat ieu teh. Ngatunya, enggak. Le, mana pinjem duit yang naon? Macam bayaran motor pusing. Assalamualaikum. Jam. Apunten, bade tu maros. Maros naon? Yeu upami alamat ieu masa. Oh, topi kene ieu mah. Kapali mana? Topi. Kapali kulon. Oh, nuhunnya. Mohon, mangga, nuhun. Kapali kulon sauranya. Urang duit teh. Nya kulit euy. Mandi heula wae. Belah gampang loh. Nya mandi heula wae. Kan terus mana ya? Urang nganterkeun balik heula. Nya nya. Tidak katimu alam teh. Mas, Nya sok nya. Sing salah euy nanyakeun heula bae Bu. ini salah gimana? Heeh. Punten. Ya. Ai alamat ieu paling mana? Oh, pada ieu rombokna. Oh, nih ieu. Heeh. Oh, atunya. Ya nuhunnya. Mahiji rahayat parempuk cukum Neda kagustinu maha agung. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Mangga kalebet. Mohon Kak, punten ngaganggu. Mangga, ieu kok cari. Punten ari ieu teh saha? Bade aya pergi naon, Jang? Punten Wak. Tadi abdi di perjalanan mendak dompet. Pas ditingali alamatnya di dieu. Oh, gitu. Nah, mata abdi teh ka dieu. Nya. Bener wa teh leungiteun dompet. Alhamdulillah. Dompet uang kapangi. Alhamdulillah. Sok atuh Jang, mana dompet uang teh? Tah ieu Wak, pariksa heula pilih aya nu kirang. Teu kedah, gua mah percaya ka Ujang mah. Teu sangkanya zaman kiwari tampang siga penjahat beungeut caredeum oge. Atena balager geuning Ujang teh. Ulah sok nganelai jalmi tina tampangna Wak. Nya atuh uang ampura, uang mah heureuy tadi mah Jang. Tah kusabab Ujang tos balager. Wah erek mere Jang meuli kopi. Yeuh Jang. Entong Wak. Bios abdi mah da ikhlas. Ridho malahan Wak. Oh kurangnya. Nyanggeus satu kuah rek ditambahan yeuh. 100.000 bagi 2 nya. Nyanggeus satu hari arembung mah da wage boga duit ngan sakil-kilna ieu teh. Sarap ya pedit. Rek mere begitu teu jadi. Ikhlasin. Sigan euy. Hampura Jang, kita tadi teu ditawaran nginum acan. Jang, Bulan. panggil teu cai yeuh aya tamu. Bade ngaleut naon ah? Kopi atau napi teh ah? Rek ngarinum naon Jang? Abdi mah nam wae nu aya Wak. Aya tuh perating deng Wak. Kopi Jang, Kopi nage saya pak. teh manis atuh. Bulan aku sirup, cak naser deui. Meuli heula atuh. Cenokna tutup saurna menuju ka undangan. Nyanggeus atuh pangerokeun bujur seng gulaan saleutiknya. Arek itu bujur saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sareng Bapak Kuplenya? Aras? Iya Pak. Tetap kali. Mohon kapungkur Bapak sauna masih kene gaduh cicilan motornya. Oh, mohon. Alhamdulillah Pak, di pihak leasing atau perusahaan motor menuju aya acara bonus akhir tahun. Janten alhamdulillah Bapak kenging diskon atau napi pemotongan cicilan secara lunas. Janten sisa cicilan Bapak eta dilunasnya ke pihak leasing anu menuju atau napi perusahaan anu menuju ngayakeun program. Janten maksud abdi ka dieu ieu nya. Bapak kantun nawisan di dieu hiji. Sareng ieu berarti lebetna BPKB nya Pak. Nah, STNK aparatus di Bapak. Mohon STNK mah atos. Kantun ditawis itu. Enak. Dilepetkeun. A few moments later. Gimana Pak? Bagaimana? Paling dia hiji Pak. Berarti jantan dulu Pak nu ditawis. Wah, hiji deh Pak. Alhamdulillahnya Pak nya
nyanggakeun ti abi ieu bukti suratna sareng lebatna PKB, mangga Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Ieu meureun gara-gara keur harita ngikeun dompet basana. Anggi teh. Alhamdulillah ya Allah. Yes. Aing lunas. Yes. Teu pusing deui aing, moal neangan duit. Alhamdulillah ya Allah, nuhun. Ya, yes, baik. Ayo di mah. Apa yang kedua? Si ada waktu teh. Bening mimpi, dikirain teh beneran aing mah. Ayo di mah. Ayo di mah.